Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui kana anu selanjutna nyaeta halaman 63. Wa aqallu muddatil hamli. Satacana haputennya ieu teh abdi teh nuju di bumi, janten bumina teh caket jalan, janten rada garandeng meusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu muddatil hamli jeung ari pangsadikna waktuna reuneuh sittatu asyhurin eta genep pirang-pirang bulan walahzatani jeung dua lahzah wa aksaruhu jeung ari lolobana reuneuh waktuna reuneuh arba'un sinina eta 4 taun wa golibuhu jeung ari galibna reuneuh tis'atu asyhurin eta salapan pirang-pirang bulan. Amma kaunu aqalli muddatil hamli anapun ari buktina pangsaeutikna waktuna reuneuh sittatu asyhurin eta genep pirang-pirang bulan wali anna Utsmana maka karana saestuna Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ata eta datang sumping Utsman bi imratin mawa awewe kode waladat anu nyata ngajuru itu mar'ah lisittati asyhurin karena genap pirang-pirang bulan pasyawaro maka musyawarah sa naon al kaum bi rajmiha dina ngaranjamna mar'ah. Faqala maka ngadawu sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma angzala karantos nurunkeun saha Allah Gusti Allah taala bari mahaluhur Allah wa hamluhu jeung ari ngareuneuhkeun jalma wa fisaluhu jeung misahna jalma salasuna eta 30 naonana syahron bulanna wa angzala sareng nurunkeun Gusti Allah wa fisaluhu jeung misahna jalma fi amaini wa fisaluhu jeung misahna jalma tina nyusu fi amaini dina 2 taun. Fal faslu maka ari misahna nyusu fi amaini dina 2 taun wal hamlu jeung ari reuneuh fi sittati asyhurin eta genep pirang-pirang bulan. Paroja'u maka balik itu kaum ila qaulihi kana dawuhanana Utsman wa fasoro maka jadi itu qauluhu wa ijma'an eta mupakat reuneuh genep bulan. Wa amma qaulu aktsari muddatil hamli jeung anapun ari buktina lilana waktu kandungan reuneuh atawa reuneuh arba'un sinina eta 4 taun. Fadaliluhu maka ari dalilna mudda al istiqra'u eta penyelidikan. Qala parantos ngadawu saha Malikun Imam Malik hadhihi jaratuna ari ieu eta tatangga kaula imro'atu Muhammad ibn Ajlan tegasna awewena Muhammad putrana Ajlan imro'atun tegasna awewe sodikun anu bener wa zaujuha jeung ari carogena wa zaujuha jeung ari carogena salakina mar'ah rajulun eta lalaki sodikun anu bener wa hamalat sareng reuneuh itu mar'ah salasata abtunin kana 3 kali kandungan pisnatai asyarata dina 12 naonana sanatan taunna kullu batnin ari sakur-sakur kandungan arba'un sinina eta 4 taun. Warawa sareng parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Mujahid aidon barina deui. Wajaa sareng datang saha rajulun hiji lalaki ila Maliki ka Imam Malik ka Malik
ibni putra dinari putra pamegetna dinar. Pakola maka ngadau rojul ya ayah Yahya, hei aba Yahya, ud'u muga ngadua anjeun limroatin ka awewe habla anu reuneuh mandu habla mandu anu reuneuh dina mimiti arba'a sinina 4 taun dipisah tuh habla anu reuneuh mandu arba'a sinina dina mimiti 4 taun pi karobin dina susah syadidin anu banget pada'a maka ngadua Malik laha ka itu mar'ah. Paja'a maka datang saha rajulun hiji lalaki ila rajuli ka lalaki di. Pakola maka ngadau rajul idrik kudu nyusul anjeun imro'ataka ka awewe anjeun. Padahaba maka indit saha rajulu itu lalaki sumaja'at tuluy datang itu rajul wa ala raqabatihi jeung eta tetep dina beuheungna rajul golamu benu arba'i sinina ari budak umur 4 pirang-pirang tahun qadis tawat anu nyata yakin nyata tos papak naon asnanuhu pirang-pirang huntuna itu gulam wallahu sareng ari Allah a'lam eta langkung uningan. Dicekapkan bae sakieu kurang lebihna mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.